Jadi lamun teh mau urang teu bisa narima kana nasehat anu ku urang diucapkeun atau anu ku urang dibaca gitu nya, urang maca nasehat Syekh anu misalnya teh, atawa maca atawa ngadengekeun pangajian kadenge pan nasehatna mah gampang, cuman eta narima kana eta nasehat geus nerapkeun eta nasehat kana kahirupan urang teh hese. Berarti jadi ciri bahwa urang teh hese na urang narima kana nasehat teh jadi ciri naon urang teh jalma anu naon nuturkeun hawa nafsu, senantiasa ngagugulung hawa nafsu. Sedengkeun ari hawa nafsu pasti ngabedol ka jalma anu nuturkeunana kana kacilakaan, kana karugian gitu. Kana karugian. Ciri berarti oh nah ieu pangna nasehat teh teu bisa ditarima ku urang, teu bisa diterapkeun ku urang. Sabab naon? Sabab urang jalma anu ngagugulung hawa nafsu gitu. Komo deui